Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ahli majlis rahimakumullah, para pencari ilmu, pencari hidayah, pencari ridha Allah, pencari rahmat Allah, pencari ampunan Allah, pencari barakah Allah, pencari segala anugerah Allah, pencari ijabah dari Allah. Juga para pencari ridhonya, kasih sayangnya, barakahnya, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga para pencari ridhonya para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, para pencari barakah beliau-beliau, para pencari syafaat beliau-beliau, cahaya dan asrar beliau-beliau, yang semuanya sangat dicintai, sangat dimuliakan. Bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita dikumpulkan malam ini dalam rutin pengajian kita setiap malam Sabtu kedua setiap bulannya, sehingga kita bisa merutinkan pula berziarah kepada leluhur kita, berziarah kepada para aulia-aulia Allah di taman-taman surga yang mulia ini. Kita bisa berdekatan dengan para kekasih Allah walaupun sudah ada di bawah tanah. Namun kedekatan dengan para kekasih Allah walaupun sudah wafat, ketika kita berdekatan dengan beliau-beliau, kita tetap akan mendapatkan barakah beliau-beliau, mendapatkan rahmat beliau-beliau, mendapatkan cahaya dan asrar beliau-beliau. Maka tanamkan di dalam hati kita kecintaan dan ta'zim kepada beliau-beliau, para aulia Allah, para ulama, para syuhada, para salihin, agar kita mendapatkan limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada beliau-beliau, nanti dilimpahkan lagi kepada kita semuanya.
Kita insya Allah saat ini meneruskan hancak kita yang tertinggal di dalam menjelaskan tentang hikmah-hikmah, rahasia-rahasia, faidah-faidah dan fadilah-fadilah dari ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Utbul Irsyad wa Ghusul Ibadi wal Bilad Sayyiduna wa Maulana Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa ardah dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan, yang sampai saat ini baru sampai kepada qala al-ulama radhiyallahu alaihim, sampai di sana ya, yang bawa kitab agar dibuka kitabnya. Kita memulai dengan menghadiahkan pahala amal ini kepada al-musannif, al-muallif, dan kepada para aulia-aulia Allah, para ulama dan para pengagung, wabil khusus kepada para anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam, dan terkhusus lagi kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qubul wa tamami kulli sur wa mamur jalibatan li kulli khair wa dafi'atan min kulli syarr wa zadatan mahabbatan fi syarafil habib Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syuhudillah innahu al-Fatihah. ثم إلى أرواح آبائهم وأمهاتهم المحفوظين المكرمين المفضلين وأهل بيته وذريته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهاتنا أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات رضي الله عنهن أجمعين. ثم إلى أرواح أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وسائر التابعين وتابعين تابعين لهم بإحسان يوم الدين رضي الله عنهم. ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام عليكم وأصحابكم من الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح الملائكة والمقربين والكروبيين عليهم الصلاة والسلام. ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والمقربين رضي الله عنهم أجمعين. أن الله يعلى درجاتهم في الجنة ونفعنا بأنوارهم وصالحهم وعلومهم وعلى بركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم ومدنا بمددهم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا أخواتنا ومشايخنا وسادتنا وثباتنا سادتنا رضي الله عنهم ومن أجازنا بخير. وإلى أرواح جميع أوليائنا المقبورين في هذا المقام العظيم
والأرواح جميع أولياء وبنات علماء ميدان واحد جميع أولياء 9 خلفائهم وصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخرين أولياء العلماء الشرف الصالحين والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعون بأنوارهم وأسرارهم وعلوهم وعلوانهم وبركاتهم وكرامتهم والشرف وأمدنا بمددهم سبل الله لهم الفاتحة. Yang berhaji Abdul Malik radhiyallahu anhu Syulillahi lahul Fatiha. Syulillahi lahul Fatiha. Sesungguhnya antara terisi Maulana Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu. Syulillahi lahul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسعين مسعين سلام عليكم ورحمة الله بشير النبي يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسعين مسعين سلام عليكم ورحمة الله يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه رجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا عارف يا قريب يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم لا تأخذني بالجريرة واصل لي العنية والسريرة واجعلني من يدعو إليك على بأسر. ربي زدني علما وسلني برزقي وبارك لي بما رزقتني واجعلني محبوبا ويقول بعبادي وعزيزا في عيوني واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال حسنا في علاقة بلا زوال مبدع بلا مثال. لك الحمد ولك المنة ولك الشرف وعلى كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم
اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة العارف بالله الإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات به وبعلومه وعاد علينا من بركة كرامه وكرامته وشفاعته وأمدنا بمدده في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, beliau berkata begini, qala al-ulama, telah berkata para ulama ridwanullahi alaihim, semoga keridhaan Allah tetap atas mereka semua. Ulama berkata at-taqwa, bahwasanya takwa itu ibaratun adalah peribahasa an imtithali awamirillahi ta'ala, daripada melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabi nawahihi, dan daripada menjauhi larangan-larangan Allah, zahiran, baik pada zahirnya, wa batinan, dan pada batinnya, ma'astish'ari ta'zimi, beserta merasa ta'zim, yakni merasa mengagungkan, lillahi, kepada Allah, wal haibati, dan merasa hebat, wal khasyati, dan merasa takut, wal rahbati, dan merasa takut juga, minallahi, dari Allah, khasyah dan rahbah. Mirip ya, merasa takut dari Allah Jalla Jalaluhu wahdahu. Ini makna takwa. Nah, jadi kalau kita ingin mengecek apakah kita sudah takwa atau belum kepada Allah, ataukah kita sudah sempurna ketakwaannya atau belum sempurna, dicek oleh kita melalui definisi takwa ini. Ulangi ya, yang disebut dengan takwa yang suka diwasiatkan oleh para khatib, yang diwasiatkan oleh semua rasul, oleh semua nabi alaihimussalatu wassalam, yang diwasiatkan oleh semua para ulama, para salihin, yang mana takwa ini adalah satu-satunya ajaran yang Allah ajarkan kepada semua hamba-hambanya. Takwa ini adalah ajaran yang diperintahkan oleh Allah kepada semua rasulnya agar diajarkan kembali, ditabligkan, disampaikan kepada semua manusia dan semua bangsa jin. Takwa ini adalah satu-satunya jalan untuk bisa ke surga, untuk bisa selamat dari api neraka, untuk
bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa dekat dengannya, untuk bisa meraih cintanya, untuk bisa meraih ridhanya, untuk bisa meraih ampunannya, kasih sayangnya, barokahnya, untuk bisa meraih ijabah dari Allah atas segala doa-doanya. Takwa ini di dalamnya adalah ada beberapa unsur. Satu, unsur ilmiah, keilmuan, unsur pengetahuan. Kedua, unsur amaliyah, unsur pekerjaan, perbuatan. Lalu dari amaliyah ini dipecah. Ada amaliyah qalbiyah, amaliyah bangsa hati. Ada amaliyah badaniyah zahirah, yakni amaliyah bangsa badan yang zahir. Kan? Dalam amaliyah bangsa badan yang zahir dipecah lagi. Ada amaliyah yang merupakan qauliyah, bangsa ucapan. Kan? Ada amaliyah yang dilaksanakan oleh anggota tubuh yang lainnya. Lalu dari amaliyah pula dipecah. Yaitu tabligh, ta'lim, tarbiyah, dakwah. Tabligh yakni menyampaikan ketakwaan ini kepada yang lain. Ta'lim yakni mengajarkan ketakwaan ini kepada yang lain. Tarbiyah yakni mentarbiyahkan ketakwaan ini kepada yang lain. Dakwah yakni mengajak yang lain kepada takwa ini, kepada ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini masuk kepada amaliyah, masuk kepada amaliyah. Jadi kalau dipecah jadi banyak dalam amaliyah tersebut. Allah, 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 Allah. Dalam ilmiah, keilmuan, ada keilmuan itu keilmuan yang berhubungan dengan keimanan, ilmu keimanan. Jadi keilmuan yang bangsa keimanan, kepercayaan atau keyakinan. Ilmiah, imaniyah, yakiniyah. Ada keilmuan itu yang berhubungan dengan keislaman. Ilmu-ilmu keislaman. Ini ilmu syariat. Ada ilmiah, ilmu itu hubungannya dengan keihsanan. Jadi ilmu ihsan. Semua dasarnya adalah ilmu. Iman ilmu, Islam ilmu, ihsan ilmu. Maka tidak akan mungkin tanpa ilmu kita bisa mengenal Allah. Manusia bisa mengenal Allah. Manusia bisa dekat dengan Allah tanpa ilmu.
Dan ilmu ini mata rantainya jelas, dari Allah kepada para rasulnya, dari para rasul lalu kepada para sahabatnya, dari para sahabat lalu kepada para tabi'in, ya. Adapun para sahabat-sahabat para rasul terdahulu, masanya tidak lama, keburu habis putus. Ganti dengan rasul-rasul setelahnya, tidak lama lagi memiliki sahabat putus. Dan sampai kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam memiliki sahabat, lalu tidak lama lagi ajarannya putus. Dalam arti ajaran yang hak, yang benar. Datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir, maka ajaran beliau tidak putus sampai hari yang ditentukan. Ya, tidak putus. Lahirlah para sahabat. Setelah para sahabat lahir para tabi'in. Setelah para tabi'in lahir para tabi'in tabi'in. Setelah para tabi'in tabi'in lahir para murid-muridnya, para aulia ulama. Terus turun-temurun ulama-ulama yang thiqah, yang terpercaya. Tuh, ulama-ulama yang terpercaya. Ada yang membidangi tafsir, membidangi hadis, membidangi fikih, membidangi ilmu-ilmu yang lainnya. Terpercaya, sehingga menjadi rujukan keilmuan bagi umat di setiap masa. Di setiap masa, dan mereka membukukannya. Alhamdulillah sampai saat ini kitab-kitab mereka masih utuh saat ini. Alhamdulillah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya, yakni bagi kita semuanya. Bersyukurlah kepada Allah menjadi umat Nabi akhir zaman. Semoga kita ditetapkan di dalam keumatan beliau dan kita diangkat oleh Allah menjadi sebaik-baiknya umat beliau. Allah, 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 Allah. Inilah takwa. Takwa adalah bekal yang terbaik. Disebut oleh Allah, fa inna khairaz zad at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ketika manusia berbekal takwa dalam kehidupan di dunia, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ketika manusia berbekal dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak, dan di dunia pun dia tidak akan mendapatkan kebaikan secara murni. Kebaikannya hanya kamuflase, merasa saya banyak harta itu baik. Ternyata ya dibujangkan oleh hartanya, dibujangkan oleh pabriknya, oleh perusahaannya, dibujangkan oleh jabatannya. Sampai matinya dibujangkan oleh dunia. Tapi kalau orang berbekal takwa, maka dunia dan seisinya ada di telapak kakinya. Hatinya tidak pernah cinta kepada dunia, sehingga tidak bisa ditundukkan oleh dunia, tapi dunia yang ditundukkan olehnya. Inilah orang-orang yang punya bekal takwa. Ketika berbekal takwa,
dia dan siapapun yang berbekal takwa akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua malaikat Allah, dicintai oleh semua para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, dicintai oleh para aulia, ulama, syuhada, salihin, dicintai oleh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan dicintai oleh semua ciptaan Allah. Semua cinta, surganya cinta, nerakanya cinta. Yang takwa itu, hingga kalau yang takwa melintasi siratal mustaqim, maka neraka padam, dingin, bahkan membeku. Lama dikit berhenti di atas siratal mustaqim, langsung membeku itu api neraka itu. Masya Allah. Kenapa? Karena neraka mencintai, memuliakan, mengagungkan manusia yang berbekal takwa. Dengan bekal takwa akan sampai ke surga dengan lancar. Dengan bekal takwa akan selamat dari azab kubur. Dengan bekal takwa akan selamat dari bencana pada hari kiamat. Itulah bekal takwa. Maka tiada bekal yang terbaik kecuali takwa. Namun banyak orang yang tidak faham kepada takwa. Apa itu takwa? Sholat barangkali takwa, puasa barangkali takwa, ngaji seperti ini barangkali takwa. Maka ulama mengatakan perlu kita perhatikan dalam kalimat ini, ya. Kita harus faham betul-betul tentang arti takwa yang sesungguhnya. Bahwa takwa itu, ya, bukan nama, tapi takwa itu peribahasa. Daripada apa? Peribahasa daripada kita bisa melakukan semua perintah Allah. Apa saja perintah Allah dalam hidup ini, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ketika kita melakukan yang wajib apa saja, maka kita berada dalam takwa. Ketika kita melakukan yang sunnah apa saja, kita berada dalam takwa. Wajtinabi nawahihi, di satu sisi juga kita yang disebut takwa itu menjauhi semua larangan Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah, baik yang haram, ketika kita menjauhinya karena Allah, maka kita berada dalam takwa. Maupun yang makruh, ini makruh, kita jauhi karena Allah, maka kita berada dalam takwa. Di dalam menyikapi perintah Allah, kesempurnaan takwa, ketika kita bisa melaksanakan yang sunnah-sunnahnya setelah yang fardu. Di sisi yang satu lagi, yakni dalam menjauhi semua larangan Allah, kesempurnaan takwa itu ketika kita bisa menjauhi semua yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala setelah menjauhi yang diharamkan. Di sana kesempurnaan takwa. Namun ingat, kata Imam Abdullah, belum selesai. Karena ada kalimat zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan, yakni bahwa melakukan semua perintah Allah itu harus zahirnya melakukan, batinnya pun juga sama. Ya. Kalau kita hanya melakukan zahirnya saja, kita lakukan sholat, kita lakukan secara zahir, tapi batiniah kita, ya, tidak melakukan perintah Allah, maka ketakwaannya masih kamuflase, ya, ketakwaannya lip
stick. Ketakwaannya baru casing. Wa batinan, harus dengan batiniyahnya. Batinnya juga takwa. Batinnya juga takwa. Dalam arti segala yang Allah perintahkan kepada batiniyah kita, maka batin kita wajib melakukannya. Jika batin kita tidak melakukannya dengan batin kita, maka takwa kita masih kamuflase. Dan juga apa yang Allah larangkan kepada batiniyah kita, maka batiniyah kita tidak boleh melakukan apapun yang dilarang oleh Allah kepada batin kita. Contoh, batin dilarang hasud, batin dilarang ujub, batin dilarang riya, batin dilarang macam-macam, takabur umpamanya, batin dilarang suudzon umpamanya. Nah, ketika batin masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka ketakwaan ini masih kamuflase, masih fata morgana, ya, ririakan tiga jauhan siga cai dengan jalan air berangnya lohor, yo, ririakan siga cai tiga jauhan, di datangan teh hargeuning aspal caian satetes-tetes aja. Jadi masih fata morgana. Atuh urang teh salat teh siga heueuh, salat fata morgana, ya. Jadi siga salat eta teh jelema teh aya di tuluman ka jero dan lain keur salat saetan mah. Teh keur di mana we? Aya nu keur nyaho manuk, aya nu keur nyaho itu nyaho duit, aya nu keur nyaho jujur, aya nu keur ulin, aya nu keur Masya Allah, ancolong-ancolongan we. Ya, ancolong-ancolongan ya. Cariosna hiji waktos Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu mantanate imam, mantanate kirang kumaha hafal hadis. Nah oke, wah, tuh kan disebut lagi hujjatul Islam, hujjah, tuh kan, Masya Allah. Mantenanana janten menteri agama di negara eta. Oh, daya dua ulama anu sapertos anjeunana dina keilmuanana, ibadahna Masya Allah, ya, tahajudna, Qur'anna, zikirna, saumna, tos teu bieureut deui mantenanana panutan. Ari anjeunana kagungan rai, Syekh Ahmad Raina teh, hanya nama Muhammad jenengan teh, Raina Syekh Ahmad. Hari hiji waktos sholat fardu, nu imaman teh Imam Ghazali rakana. Hari Syekh Ahmad dipengkeun, barang Allahu Akbar, imam teh sadayana atuh ngamung para ulama, pejabat pemerintahan oge. Namun sadayana ka Imam Ghazali. Hari Syekh Ahmad saderekna begitu terus Allahu Akbar. Teras we mau parokoh. Misahkeun anjeun tuh salam-salam leos. Itu can beres salat. Atuh. Jadi pusat sararea kan ningali sararea. Nah ya Syekh Ahmad. Aya naon ieu? Teh Haus, anjeunana mayunkeun anjeun. Salam-salam, mulai aya bisik-bisik sahabat ka mana? Sahabat aya naon sahabat? Siga aya nu darurat kitu sehingga megatkeun berjamaah. Terus kitu teh, waktu salat berikutna ngomong deui. Ya. Begitu rakanang takbiratul ihram Allahu Akbar. Ari Syekh Ahmad ngiring ngawitan mah. Allahu Akbar. Geus kitu teh mubarakah deui. Itu
dugi we ka Imam Ghazali harawas harewas teh itu tuang rahi sama hanya masuk muparokoh hanya nama masuk begitu Allahu Akbar atas muparokoh itu ajeng we aja ku Imam Ghazali di tepangan yang hari ujang pengasolat ungkung ngamu kakak teh tapi hari kisah Donatul Ihram ujang semua muparokoh enak ujang gitu kan gitu habis makan rusuh tuh ayah tuh darurat sekali dua kali kejadian gitu deh mulai tanda tanya besar di mana Imam Ghazali ya buah-buah aing aya kesalahan anu cekanya ho ya dulur aing terjadi aing jadi imam itu teu goreng sangka ari ulama mah teu goreng sangka justru jadi introspeksi diri didesak ku Imam Ghazali jang cing bedakeun si akang aya salah sok caritakeun akang salah naon nepi ka ujang bunga salat muparokoh abi marah kang rusuk keuda asa piraku jang asa piraku ayo unggal salat kitu teuing mah jang pok caritakeun teu betus kana jadi raka sabab ieu ilmu rahasia akhirna ngumaha we ka ibuna ibu itu pun ada kieu atau jadi gujrut kasararea kopi awoneun atuh pipitnaheun idur sorangan muparokoh mahnya ibatul khusyuk sama mulia muparokoh keun atuh ku ibu orang teang sahur ku ibu jang anjeuk anjeun bebeja ka ibu kieu naon eta teh jang kesalahanana bisi aya kesalahan ka pagiku dirahasiakeun kana jadi ibu tuh kumaha ibu sorry Imam Ghazali sarua ka ibu ge kitu jang ayeuna mah rek aja dijorak ka imana moal balik aing lamun cakari kabetus gedor ka bumi assalamualaikum ayeuna naon akang ya pok caritakeun akang janji moal balik ti imah ujang ieu lamun ujang can nyaritakeun naon nu jadi sababia nepi ka ujang sok muparokoh bejakeun ka akang rek narima mun kapanggih ku ujang bahwa akang nyieun kesalahan sehingga ujang wajib muparokoh moal balik atuh penasehat raja atuh balik mah kumaha akhirna Raina Syekh Ahmad ya eleh-geleng terus gitu mah carios kanak-kanak hari akang upama ku abdi dicarioskeun moal sabios-bios moal janji Imam Ghazali kieu kang abdi teh unggal rek salat katingali akang teh bersih akang boh badan boh amoan dan begitu Allahu Akbar sabada Allahu Akbar akang teh jibru ku getih head istri tina mastaka kana sabira akang pinuh sadayana abdi bade tiasa ngomong kumaha ka akang datu sangreun naon atuh da akang na pinuh ku getih head Imam Ghazali anjeunna gebeg ras emut adeunana teh nuju di sodoran bab head masalah bab head di eta negeri
tuh hoyong kaidah-kaidah head tuh dina mazhab Syafi'i ketetapan head teh kumaha ieu teh kan anjeunna nuju ngemut kan kaidah-kaidah eta nyusun kaidah-kaidah head eta kacacana kana salat ya tuh ariku ahli kasar mah tinggali we ban padahal mah ngaji eta teh lain mun pasar ka bawa kumaha mah ngaji ieu mah ngaji mun ulin kumaha ka bawa film ka bawa gitu nya ieu ngaji we Masya Allah. Jadi sholat mah kudu fokus ke Allah Ta'ala kipiringkeun segala tuh gebek anjeunna ngemut ternyata gitu kan ibadah menang ngaji puluhan tahun katalar Quran katalar hadis kabevan ilmu katalar jadi imam jadi segala rupa ternyata tomboro di akhirat di dunia ge ku hiji jalma anu ku Allah dipaparinan kasaf uninga katingali bobrok teh katingali tong nyaritakeun dihisab ku pangeran gitu akhirna kumaha anjeunna nangis naroskeun lain ukur salat eta wungkul atuh da jauh kabayang ku anjeunna hardina kabeh ibadah saumur ti ngongkoang nepi ka ngungkul itu aduh no ya tuh batin teu takwa teh kitu dohiron takwa tapi henteu wa batinan teu takwa Masya Allah jika gitu geus kitu kumaha jang akang ayeuna jang hayang guguru ka ujang tuh ijinan ku ujang akang rek guguru ka ujang teu hayang bersih hati akang ai sauraina teh akang abdi teh da boga keneh guru teu pantes akang guguru ka abdi tuh mun bade ge akang guguru ka guru abdi ieu atuh anteur akang ejak ka guru barang sumping ka guruna uningakeun yen Imam Ghazali bade guguru tuh hayang dugikeun bisa bersih jiwa seperti laila kitu ari saur guru teh bae dek guguru ka ama ka dieu ngan kudu taat kana segala anu diparentahkeun ku ama malah abdi siap ngalaksanakeun naon bae anu diparentahkeun ku ama ku guru gitu kan sebab mal aya nu nyaho karena penyakit hati angin dokterna mal aya nu bisa ngobaran tina eta penyakit angin dokterna maka ketika orang hayang jager sebagai pasien mau tidak mau kudu samina wa atona ka saha ka dokterna cek dokter operasi samina wa atona kan cek dokter kitu cek dokter kieu saur nu jadi guruna nah lamun kitu bae tah isu da teu dingkekeun atuh isu salira wayahna kudu ganti anggoan anu lusuh ya canak sapu sapu nyere sapu terus salira kedah mersihan tutuh bangsa runtah anu aya di pasar anu ya tong nyarios tong ngajawab ka sahabae di mana aya anu ngaros teu diingkekeun teu dibere tempo heula sugan kudu ka raja bade liren dan sebagainya teu tempo heula
karena sesuatu anu pangagung-agung anu mana kerajaan daya naon-naonan daya naon-naonan jadi gitu ku sabab ningal bahwa Imam Ghazali dan sanes anjeunna tujuanana lillahi ta'ala tujuanana jadi gitu dalam kanu kuai-kuai mah tujuanana anu memang canyaho kana keagungan eta martabat sagung-agungna pasti bakal aya pertimbangan kan mawi ku guruna tidingkeun isu canak sapu atuh enjingna teh biasa ngantor ya jubah sorban segala rupa gentos raksukan anu lusuh terus gitu mah ngokomprang raksukan lusuh kan ukur kopea gitu terus gitu nyanak sapu barang sumping teh ka pasar sanu terkenal Imam Ghazali ujung atuh sumping sasalaman seru dikepeskeun kabehanana mulai kaget nah kieu sarareina itu Imam Ghazali terus kata kumaha kieu da lulus atuh Imam Ghazali boleh teh diwana ieu mah terus tapi bersih pasar teh eta heubeul jang jadi tukang sasapu lumayan teh digaji terus lain sapoe dua poe jang kitu nanti tauna beres pasar ieu pindah ka pasar itu bersihan deui atuh pasar teh leuning gujur atuh nya ka karak sapoe ge Imam Ghazali turun ka pasar nepi ka raja tah kumaha harita hebohna Imam Ghazali ayeuna emutanana robih ya Imam Ghazali ayeuna mah tos belok jadinya prediksi jalma rupa-rupa meureun saking seueur teuing permasalahan janten stres urang sumping turun di kerajaan diolok dilayuk ayeuna supados ayeuna sadar beureun cekalanya nama kitu supados sadar jadi warang da cekurun atau ngajawab sok urang kumaha akhirna eta mah ngagebleng ge sanagara ti pamarentah nepi ka rakyat ngagebleng ge sararea nu dinggelo tuh Imam Ghazali ayeuna mah gelo itu stres lagi seueur permasalahan anu ayeuna teu mampu kitu ngemutanana sabu urang kitu urang mah da ustad lagi ustadan urang mah nya gitu Imam Ghazali mah banyaan atuh imamna oge sanagara muttafaq alaih sikoh percaya keilmuanana coba bayakeun ke urang kudu sakaligus dan dijeret disebut tuh kelo ku sararea siap henteu can gaji biasana gaji nanti pemerintah ya atau dan namanya lagi menteri agama tuh ieu mah jadi tukang pasar podo gaji ya mulai anjeunna cenah dilirengkeun ngoperasi di pasar teh icin ke guruna teh ditutur-tutur tuh eta bersihan terus nutur guruna tos itu cenah pi urang bersihan tai ja kotoran dicubluk pasar jadi nyesek kadinya tos itu kumaha mawak eta boboko buntung tuh boboko buntung barang bade nyanak sisiu kuleungeun langsung gedukan kumaha begitu bade dikelek suhun saur guruna teh kudu disuhun kan disimpan dina luheureun masakan
garaja cai tai karena pamanggah anjeunana anjeunana hari geus nepi kana rasa bahwa aing jeung tai masih keneh mulia keneh tai di batana hargaan keneh tai di batana dan saur guruna geus katinggalku kudu jadi guruna di mana kesucian hati anu jadi murid kamu ninga geus pindah ayeuna mah tuluy geus kitu mah pindah aja kudu melaan pakir miskin nu aya di gunung-gunung nu aya di kampung-kampung pangneangankeun suluhna panglesihankeun blek-blekna bak-bakna caina pakir miskin pindah geus jadi tukang pasapon teh jadi karena tukang neangan suluh damelna teh kaleuweung neangan suluh jan unggal poe korek salira tadi da bari sauk bari wirid nu tadina kaset keukeuh tuh lemot kulitna hideung ya tuh kalau kebayang ka urang lah kebayang ka urang dah dongeng Imam Ghazali teh kitu Imam Ghazali dugi kanyanakan suluh atuh fakir miskin teh makmur sabab cenah sok aya si ujang eta nu merean suluh unggal kampung unggal gunung di papan ting saeta si ujang eta sok tukang ngalah cai cenah sok merean cai tuh ceuk nu fakir miskin teh di papai Masya Allah nah harita Imam Ghazali tepangna sareng Imam Zamakhsyari ketika Imam Zamakhsyari dijarikeun anjeunna dina pemikiranana ajeunana teu aya ulama nu tiasa ngalahkeun kana hujjah Imam Zamakhsyari teu aya tuh wah Imam Ghazali mah geus teu diemut deui ku sararea ge sabab eta mah geus nu gelo geus lami atuh dongeng lagi geus lami gitu teu disangka Imam Ghazali nage bergerombol nage jeung tukang ngalah cai jeung tukang ngalah suluh gitu keur kitu gujur ge eta nata itu aya Imam Zamakhsyari anu pendapatna Mu'tazilah gitu teu aya nu bisa nyelehkeun hujahna cerdasna jeung ngalautna dina kailmuan eta Imam Zamakhsyari akhirna logika dirempuk ku ratusan ulama sanagara rempuk Imam Zamakhsyari di hiji tempat eta mah mang poe-poe ngahaja we dirempuk ku sadayana teu aya nu bisa ngelehkeun cenah geus saminggu terus nu bisa ngelehkeun jeung eta Imam Zamakhsyari hebatna teh itu anjeunana dipasihan keistimewaan tiasa bahasa singkatan lajeng keistimewaan tiasa bahasa luar negeri bahasa-bahasa daerah teh anjeunna tiasa sareng bahasa luar negeri tiasa eleh sadayana para ulama nah nuju kitu Imam Ghazali nuju jadi tukang ngalah suluh teh ya tukang cai tuh hujur rame diajak orang jangan tuh ya orang kali itu cuk orang jangan ada orang izin orang lalai cuk lalai di budak negara orang teh kayak ulama anu sesat Mu'tazilah namina Imam Zamakhsyari aya ulama nu bisa ngelehkeun hujahna tuh ayeuna keur dirembuk ku ratusan para ulama tuh di daerah anu hayu berangkat tadinya barang ninggal teh saledak ku Imam Zamakhsyari dalil-dalilna para ulama teh beak kabeh eleh ku Imam Zamakhsyari nah jadinya Imam Ghazali terasuh miwarang katuka rerencanganana cipang masih ieu kertas ka ditu ka hakim ya
bade ngiringan. Kan? Bade ngiringan majeng ka Medan. Ajeunna tuh barang sangakeun ka tinggal ditunggu-tunggu. Heueuh kabeh ulama ratusan teh geus beak dalilna ieu. Geus cunang sararea kitu, wirang sararea. Ieu mah kecil aya anu wantun kitu. Kecil masihkeun nyodorkeun naon minangkana mah usulan gitu dah. Siap ngahadepi Imam Zamakhsyari. Mana ulamana? Biar mana ulamana ya atuh. Oh, atuh kakaracaya atuh. Kabayang kopea geus caludi. Baju bisa gitu bara lutut gitu. Awak koreng. Sanu nyangka Imam Ghazali. Bari hideung gitu kan. Terus gitu teh. Oh. Mana Imam? Ayo teh bareng serok teh Imam Ghazali. Percaya tuh. Sararea oge atunya nu make sorban anu itu garaga jubah garaga saledak. Ieu kuntuyu atuh. Gayana ge gaya teu ka ngalacayu atuh. Bayangkeun. Ieu babaturan Imam Ghazali sadena teh pada tukang ngalasungu, tukang ngalacayu bener ieu teh. Si Muhammad teh dan Muhammad panjenenganna. Bener saya teh. Ini jadi pertanyaan besar. Atau itu para ulama jeung hakimna ini bener teh ieu teh. Dek wani ngalayana Imam Zamakhsyari. Tuh. Sahanya Abi Muhammad. Aya bener ieu teh anjeun teh nuliskeun surat ieu sumuh. Tentara pas ini wakimna teh lajeng diamprokeun di Imam Zamakhsyari. Begitu diamprokeun Imam Zamakhsyari, eta kabeh atuh amprok kabeh tukang ngalasuluh jeung ngalacaya. Majelis patete atuh. Heueuh boga babaturan make jeung wani asup kana eta mah Medan. Lain jore-jore atuh bedana oge. Tuh. Aya kita antara percaya jeung henteu we. Bingung eta majelis. Rep-rep jelema nonton. Hayang nyaho ieu. Ya aya tukang ngalacaaya, aya tukang suluh ieu. Rek ngalayanan Imam Zamakhsyari. Padahal ratusan ulama teu eleh Imam Zamakhsyari, malah eleh kabehanana ku Imam Zamakhsyari. Aya lajeng ari barang. Oh. Namanya pembicaraan pertama Allah mata si beuteun kabeh ku eta tertiban bahasa sareng makna anu sadayana masyaallah dalam maknana menyentuh kana kalbu sadayana kan sehingga anu teu jujur ge moal bisa teu jujur di payunan Imam Ghazali saeta tuh sabab dadauh nembus kena jantung anu mubi gitu akhirnya masalah kahiji tuh masalah kedua saledak ku Imam Ghazali titik-titikna kelemahanana sadayana kabongkar ku Imam Zamakhsyari ku Imam Ghazali harita Imam Zamakhsyari wirang di payunan sadayana terus kitu sadayana gebeg sadayana kaget sadayana ninggal keilmuanana ieu si ujang teh nya anu tukang ngalacai teh ieu tidinya Imam Zamakhsyari saking hayang nyumputkeun kawirangna anjeunna sin katingali kekalahan hujahna akhirna anjeunna lompat make bahasa singkatan gitu kan begitu lompat kalau bahasa singkatan Imam Ghazali mengikuti kalawan bahasa anu dianggo ke Imam Zamakhsyari lompat kana bahasa asing Imam Ghazali mengikuti kana bahasa anu dianggo ku Imam Zamakhsyari kadesak terus kabeh bahasa anu uninga anu dikuasai ku Imam Zamakhsyari dituturkeun terus ku Imam Ghazali itu kapalih terus kalau kekuranganana seep sadaya dalilna akhirna katangan Imam Zamakhsyari ditunjuk ke Imam Ghazali payunan para ulama payun umum hadza Zamakhsyari Mu'tazili ieu Zamakhsyari Mu'tazilah
Berkabur Imam Zamakhsyari lompat ke eta majelis ke gunung diudang ku polisi-polisi diudang ku sadayana tuh Imam Zamakhsyari begitu diudang anjeunna dina luhureun batu kieu surna tuh bari digupayan tah nu ngarudak tah alet-aletan urang tuh logika jadi kaidah dawuhan Imam Zamakhsyari harita tuh naon cenah anjeunna teh wa biqadni tajamma'u kullu jam'in muannasu surat teh tapi ka jadi kaidah ieu cenah ka kami erek mewah kami nepi ka abring-abringan kieu nu abring-abringan awewe sakur nu sok abring-abringan awewe nah kitu kuring mah teu sieun ku aranjeun sieun teh ku saurang tangkep begitu bade dikisos ku raja harita karena adena pahamna Mu'tazilah Imam Ghazali keneh anu melaan Imam Zamakhsyari lajeng nyuhunkeun ka Kanjeng Raja supados tong dikisos anjeunna siap bade ngarubah pemikiranana. Lajeng wetos kitu mah dipasihan naon pengampunan ku raja sanakeun urusanana ka Imam Ghazali lajeng ku Imam Ghazali berbagi pemikiran-pemikiran nu mengkolna lajeng dilurus-luruskeun taslim sadayana ka Imam Ghazali ya hatta dina masalah ka naon ka teu paracantenanana Imam Zamakhsyari kana bahwa bangsa jin naon biasa bergaul jeung bangsa jalma biasa sehingga dina mazhab Syafi'i ditetepkeun sahna nikah bangsa jalma ka bangsa jin itu anjeunna teu bercanten kadinya ari Imam Zamakhsyari nuju ngangit hiji kitab anu eta kitab teh teu acan dipublikasikeun teu kan disimpen di kamar terkunci kamarna teu acan tamat anjeunna nyusuna lajeng ku Imam Ghazali dijawab naon anu ku anjeunna teu dipercanten teh langsung ku bukti diulam ku Imam Ghazali hiji waktos sumping Imam Zamakhsyari itu karena pangulana Imam Ghazali barang sumping kedipain Imam Ghazali nah ieu kitab anjeun kitab anu dikunci teh di jero kamar cenah geus gambaran eta itu kitab abdi tuh nya gambaran di mana ieu kami nitah murid kami si anu bangsa jin itu masa mina wa ta'ala percaya geus bukti ya geus bukti tadi lurus-luruskeun ku Imam Ghazali yes salah sawios naon namina teh perjalanan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala rugi ka mantanana janten wali agung ya malah imamna para aulia sehingga mantanana nyusun kitab Ihya sabada mantanana di mana di Damaskus mantanana di loteng logika sababaraha tahun mantanana uzlah mantanana ya sabada eta sabada mantana janten waligung kengeng ilmu kasyaf anu luar biasa ya maka mantanana nganggit kitab Ihya Ulumuddin Nawawi kitab Ihya Ulumuddin Masya Allah janten rujukan sadaya para aulia rujukan sadaya para ulama ya, kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab anu mana sing sajal anu ngamalkeun eta ihya pasti jadi wali itu Ihya Ulumuddin ya. Sehingga teu aya ulama-ulama para arifin anu teu ngagungkeun anu teu muji kana kitab Ihya Ulumuddin kitab Ihya Ulumuddin dikarang sabada Imam Ghazali dugi kana martabat eta anu luhung tapi dongeng bade dugi kana martabat eta teh Masya Allah jadi tukang nyapuan pasar heula tukang kedukan tai ya disuhun Masya Allah kudu leungit gitu
gitu kan. Rasa kuring bisa, rasa kuring nyaho gitu kan. Kuring boga harga gitu tah. Itu kudu leungit. Kudu leungit. Terus gitu teh masa kebalik aja nama sampurna dina ilmu dhahir. Tapi kumargi hanya faham, ya kan? Faham bahwa disebut takwa teh dhahiran wa batinan. Jadi canjeng batin mah teu waka, teu tina berjuang beurang jeung penting sangkan diri ieu bisa takwa ka Allah dhahiran wa batinan. Anggeus kitu acan ma'asti sya'ari ta'zimillah. Jadi takwa mah batina takwa, lahirna takwa, bari kudu hadir dina ati rasa ngagungkeun ka Allah. Aya henteu gitu dina ati rasana lain keyakinan Allah agung lain. Da nu bodoh ge ngayakinkeun Allah teh agung gitu kan. Ieu mah hadir rasa istisyar, hadir rasa gitu kan. Rasa pengagungan ke Allah Ta'ala ayah itu. Dan lamun teu aya heueuh takwa teh masih kamoblas. Wal haibah jeung aya rasa hebat ka pangeran, aya teu rasa hebat ka pangeran. Teu dina ati urang. Wal khasyah aya rasa risih ku benu Allah. Kan? Wal rahmah aya rasa sieun ku siksa Allah. Ayah henteu dina hati urang sapopoe sabeupeut boga rasa kitu henteu lamun henteu takwa urang teh masih kamuflase euy kumaha ieu euy hek sorban geus dipake jubah geus ceramah ka ditu ka dieu tu kata Al-Qur'an kata hadis kumaha ieu ayo dohir masalah teh osok, itu osok, sholat sunat osok. Namun ini karena batin masih kena jauh. Oh, eta menghadirkan rasa, ya, berang jeung penting ati teh, itu kan rasa dina ati, rasa agungna pangeran teh, ayat cercena dina ati teh, itu kan rasa sieun ku Allah, rasa tuh sieun ku siksa Allah, sieun ku murka Allah. Sieun dicopot ieu anugerah di Allah, iman Islam ieu hidayah, sieun dicopot ku Allah, hadir dina ati teh. Dah para wali teh narangis kitu tanu salampurna teh. Saat narangis kitu sieun ku Allah Ta'ala. Matak makna la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ai para wali macam apa geus teu sieun, mah teu sieun sote teu sieun kudunya leungit. Ku leungit nadunya mah teu sieun wali teh ya. Teu sieun wali teh ku kagorengan makhluk kana dirina. Teu wali mah teu sieun. Teu sedihun mun leungit naon wae oge tomboro kitu leungit nyawa ge teu sedihun. Leungit cager teu sedihun wali mah teu. Kan? Ngan lamun jauh di pangeran dijauhkeun ku Allah dicoblokkeun iman Islam ihsan kasieun lagi leuwih dimisti eta mah ya sieun ku Allah diusir tina wilayah rahmatna tina wilayah ridhona dan menjadi cerik walilihan para aulia Allah eta tanya menjadi kasieun para wali Allah eta. Ai urang mati balik, urang mah menjadi sieun keung teh, sieun usaha rugi, gitu kan? Gitu kan? Sieun gitu kan. Mau sieun aya nu nipu gitu. Nah, menjadi kasieun urang mah. Ya. Allah. Muga-muga urang sadayana sing dibaparinan takwa nu sabener-benerna anu didhawuhkeun ku Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu muga sing ngancik ieu takwa dina ati sanubari urang sadayana kana zahir jeung batin yang urang sadayana oge kula warga urang
oge turunan urang ila yaumil kiamah, oge ahli-ahli urang, murid-murid urang sadayana, oge sadaya mukminin mukminat, muslimin muslimat, wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi kulli amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.